di negara urang undang-undang Al-Qur'an nu diterapkeun komohad kemudian urang hirup teh pernah mabok urang hirup pernah zina bahkan pernah menganiaya cek urang teh Gusti andai kata di negara ieu ditegakeun hukum Al-Qur'an abdi dek lapor kajen nyeri di dunia daripada disiksa di akhirat kulantaran di dunia kuari teu dilaksanakeun cukup ulah aya nu nyaho Gusti ieu abdi mah sang Gusti bae mulai detik ieu moal mabok deui abdi boro-boro keur teu boga ambalayah loba teu hayang boro-boro meuli dibawakeun ku babaturan dia sasabaraha sloki teu hayang abdi geus eureun eta beneran berarti aya nu eureun mabok kusebab teu boga duit lain eureun tobat teu boga duit lain tobat lantaran gering lain tobat kos kitu mah Maji keur ieu mah pan ngarokok kuari mah henteu wis tobat cek teh rokok makruh bae mah pokona mah nu haram nu makruh geus deuk ditinggalkeun geus menuju ilahi ngomong asana seubeuh tak kadenge ku urang bener Mang Haji geus teu ngarokok geus sabaraha tahun Mang Haji 3 tahun geus teu ngarokok alhamdulillah awak sehat mimiti teu ngarokona kumaha Mang Haji emang tobat beneran gara-garana si kagoda ka dokter cek teh aju cek dokter boga penyakit asma lamun diteruskeun ngarokok ieu bakalna bahaya mantak cek dokter asma atuh eureun-eureun bae nurut ka dokter teh nurut ka Allah paro-paro saparo ka Allah saparo ka dokter udah naon ada begitu mani bae jelema cak lurur bari bae bari ada orang sebab lain nurut perintah Allah nurut ka dokter ieu lain deui nurut ka dokter jeung nurut ka Allah lain Haji kok ieu eureun ngarokok geus Pak Haji mah geus eureun ngarokok maksudna mimiti eureun ngarokok da kudu eureun bae perintah ku Allah emang wau ka Allah ulah loba omong jadi saekeun sok wae ai geus eureun bae boro-boro nu haram nu makruh geus tadi deh sugan perintah dokter dokter anak aing dokter incu aing dokter teu ngadengeng mah ka dokter teu hayang mah ngadengeng ka dokter makhluk teh kos kitu jajana ge teu ngarokok ge paeh nu ngarokok paeh nu teu ngarokok paeh jadi tegep kieu mah weh tu aing teh geus ngaji hiapan kuari mah wahara ya jadi kuari mah aing mah teu ngadengeng dokter tapi ngadengeng instruksi Allah nu nu diinstruksikeun ku Kangjeng melalui ulama cak ulama ulah bae beres kudu ganjaranna gede cak nu saurang deui Maji ngarokok pan abuya Cidahu nya mah datang ka maot ngarokok bae penjana eta hebatannya jeung Mang Haji ulah bomong sia ieu urusanna da eureun ngarokok urusan kahebatan mah teu jauh atuh urusanna da apa bagian Allah panjana ngarokok bae jadi hebat aing ge teu kaharti cek kieu teh apa aing ngarokok deui gitu aya pingplan teh jelema pingplan heuh ya Mama Bakri jeung baheula ngarokok wali Buya Cidahu ngarokok wali kuari Habib Lutfi bisa hiber ke Mekah nya ngarokok bae teu eureun-eureun ya itu nu teu ngarokok teh jadi naon nah aing deuk ngarokok deui bahkan aing jualan rokok lah urusan kos gitu ulah sok jadikeun masalah urusan aya naon gitu ngaranna alasan tertentu ketika makruh bae ketika seorang kiai ngarokok nah perlu dipertanyakan aya naon ieu kiai kok ngarokok padahal mah nyana nyaho mau hukumna makruh tah teu meunang kiai kan hukumna makruh si kiai ngarokok bae takol sok wae mere henteu Pak kritik we do aya atuh boga alasan satungtung boga alasan dirina ka Allah urusan dirina ai urang mah kan urusan ngeunah urang mah bangsa jelema leuwur mah boga pertanggungjawaban terhadap Allah tumatak ngarokok ye abu ya betul penting ngarokok jam 1 jam 2 nya eureun nyurah ngarokok heula kula kan ngaji malam salah sakitu ngarokok kayak ngomong kayak di pareumah
Ki Mama Prawira nya nama tuh pan dongeng abah teh keur ngaji ge pan ngarokok put malah mah atuh haju nundutan rokok da ka samping pan ngadinya apa pada hebatnya ada itu boga alasan tersendiri ga rokok teh ya ulah macem-macem badak mui ngaharamkeun ngarokok boh ditangtangan ku kiai atuh sembarangan bae emang ai hukumna kumaha ulah nyaritakeun hukum ulah nyaritakeun hukum ulah ai geus kumaha atuh teh nyaritakeun hukum anak aing loba bakolna lamun diharamkeun kan bahaya moal kabeli mobil anak aing pancen jadi kes gitu urusan kos gitulah karikaturna tinggal ku urang di pikiran. Nah, ikir carita bahwa tobat sing nyaan dek aya dek sakali eureun eureula ulah karena penyakit eureula ulah karena makhluk hiji we perintah Allah titik geus beres. Tak urang teh kadang-kadang pohoan ka perintah Allah. Aing mah nu mantek eureun ge ngadahar daging teh ieu, awak darah tinggi teu meunang ganjaran. Aing mah nu mantek eureun ngadahar daun asin ieu darah tinggi kolesterol teu meunang ganjaran. Tapan teu tapak lain ganjaran teu meunang. Tapi kudu kieu bae, aing mah daging geus henteu. Lauk asin geus henteu. Mah kunaon bisa kuat amat? Atuh teu boga duit aing. Tahu lebih parah tahu kos gitu mah. Ente ieu mah aing rek ditapakeun ku Gusti. Kumaha mun kieu aja namun sakamarian. Kumaha? Cek dokter memang daging teh ulah jang tardi sakamarian dokter ngalarang geus ditapakeun ka Gusti Allah. Awal mah teu naon awal. Ngan engke geser setik geserkeun supaya jadi perintah Allah. Tuh, ketika geus datang ka perintah Allah, geus datang ke perintah Allah, urang darah tinggi ngadahar daging malah masalah. Urang kan sugesti. Awak urang mantak aing mung asal ngadahar daging gering, asal ngadahar garing gering. Urang sugesti sebab nu diurusan ku urang awak. Ketika nu diurusan roh ku urang, padahal urang terjangkit penyakit darah tinggi teu meunang ngadahar daging. Wari ngurusanna roh bae. Geus mantep rohna ka Gusti Allah. Geus teu percaya ka urusan-urusan kos kitu. Wari urang ngadahar daging. Jadina jadi obat bak. Soger lagi. Geus bari mah lamun darah tinggi dahar daging. Jadi obat mal kebal ge. Mal kebal aja innalillahi. Masalahna sugesti mah. Tah ieu urang sugesti teh eta kepercayaan jeung kecenderungan hati. Urang urusan awak pasti ka awak pikiran. Urang urusan urang kieu bae urang sugesti mah kieu ye urusan ada urang borangan ye sugesti ngaranna ye sugesti urang borangan sieun ka jurig sugesti kan asal kanu poek asana aya sugesti kan deuk masjid ge ih asana aya tuh kan dekat cai asana kajin kumaha ge aya trek bae sora misalna ye aya sora naon kitu cucurut di luhur truk tah bener cak aing ge aya bener aya tuh haju bae ngembang eta mah aing keur peuting kunaon masyaallah mun kurang-kurang nama emang kunaon eta lawang ge ketrok-ketrok pugu di luhur lawang pajar aya nu ketrokan tolol teh coba ngembang eta ngaranna sugesti karena nyana borangan namun diberanikeun mah malah di mana anu paeh ku jurig mal geus aing mah beranikeun peuting kaluar poek ke kaluar bae ge paeh mah ge pocong paeh selesai wassalam guys. Hese sugesti mah urang urusan awak urang boga babaturan dokter ka dokter bae udah jangan ini karena ini akibatnya jangan ini karena akibatnya ini jangan ini terus urang teh kebal diulinkeun ku dokter gak ada obat ya jangan obat ini dulu ini tensinya terlalu tinggi yang ini dulu yang agak rendah ini diatur sedemikian rupa dokter nu mere obat lagi modar beres kutuan percaya tinggal dokter tak eta kan sugesti